Harus kuat deh. Ya enawan. Teuing si kuat lompatan. Ayo nan, Wak. Asiana nahaonan ka dieu, ka itu aing hayang modal. Ye. Bantai naon aing mah. Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka telah meninggal dunia tadi jam 11, duka jam 12. Duka benar, duka salah, duka awewe, duka lalaki, duka heureuy, duka henteu, da pokona mah duka teuing namina ge sakitu anu dipihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak, kenal Wak. Wah, si Panjina mana tuh aktifnya? Si Panji mah asal nama ganti nomornya. Wah, mana telepon itu aktif. Gua mau ganti nomornya. Ya. Minta itulah nomornya. Perlu ya telepon. Orang ngoboga hiji-hiji nah tuh merenan bongkor orang dibikeun ka maneh mah. Anja. Ini mumpung peret. Bantuan masak. Iya siap-siap atau nungguan. Bantuan naon? Ya bantuan pilihan toge. Pilihan toge. Tempat lain. Batur kesenuan Lila. Beres kemakanya. Simpan lagi dirinya. Terus itu terlihat ke sapu. Sapu di mana? Itu sama Halo. Kalah
ditahan euy kayaknya mana kulin. Ayo lagi mangkat siap. Tungguan ya. Yuk siap. Yuk. Anjay. Tak, iya man ya. Mana? Oh, Pak. Yang berat. 200 lah. Ah, sekian tuh 200.000 ya sekian. Lah, jali tangkas hapus gitu lobana ya. 2 tahun. 27 lah. Masih panggil. Dia. Siap. Tak ayat 300. Di majeng pada anu, kira boleh tahu itu. 27 ya. Wah, naonan mana? Ngajual naon mana? Ngajual sampo. Ngajual sampo. Oh. Apa geus dijual ka urang eta teh? Apaan urang mah ngajual ke bona hungkul. Aing mah tak wani sakitu ge pada aya sampeun sih dijual. Pancek urang ewa, urang rek ngajual kebon butuh duit. Urang mah teu ngomong rek ngajual sampo. Atuh urang rugi ngajual aing meuli 3 juta aya sampona di usaha. Woi, orang jalan apa ya? Jangan, Man, kamu belikan rokok deh. Bukan. Pengawan ketek. 3 batang. Ketingali lamun aya kecap, meuli hiji. Lamun aya kecap, meuli hiji. Ya. Ya. Marah kata ya? Gening meuli hiji, kan di tanah ge meuli 3. Apa cek amang cek mun aya kecap meuli hiji. Ye, maksud teh meuli rokok 3 batang, meuli kecapna hiji. Anjay.